Karna jeung Widarma ngajajabkeun anak nganepi ka Pakenjeng, tapi ari Ki Jatun mah jeung Darawita terus marengan rek nganterkeun Pasurangga teh nepi ka Cikajang. Jalana ti Pakenjeng teh mengkol ka kontrak Cikupa lantaran harepanana sugan be aya wahon anu ka Sumadra, ulah-ulah aya anu terus ka Cikajang atawa ka Garut pisan. Nyaeta wahon-wahon anu sok narik peti-peti enteh waktu harita teh. Nah atuh ari anjog ka Cikupa, ari breh teh mireungeuh anu keur galungan. Nyaeta Bah Bejo jeung Ki Ardaim bari disaksian ku Bah Jagur. Harita teh meneran pisan Ki Ardaim keur ngagedebut nang Kuban. Anu saterusna rek ditimpah deui dijejeg ku dampal suku Jebrag Bah Bejo, geus ngaheat rek ngahanca kana sirahna Ki Ardaim. Pasurangga barang mireungeuh ieu kajadian mun keur waktu baheula mah paling-paling oge ngaleos manehna teh moal ieu ambil pusing kana urusan batur, tapi ayeuna mah beda deui. Jiwana Pasurangga anu geus mimiti bersih dieusi ku tekad seja nulung kanu butuh, seja nalang kanu sangsara. Geus teu mikir deui mana anu bener mana anu salah, tapi anu perlu itu jelema anu rek dijejeg sirahna teh kudu disalametkeun ku manehanana. Kalawan teu panjang mikir deui Pasurangga ngaplesat muru ka Bah Bejo samemeh suku Jebragkeun kana sirahna Ki Ardaim. Badan Bah Bejo geus ngoleweng manten lantaran kaburu dicewang ku Pasurangga. Eling baraya, nanda samanusa teh dosa eta geunang ieu ha. Na kumaha ieu teh? Jih, kagila-gila keding eta maneh ha. Meuni kitu eta maneh. Ceuk Pasurangga sanggeus ngakeuweungkeun Bah Bejo. Ai. Setan ti mana sia dah? Rek ngadon sosoroh kojor atau aku maha jojol ilu biung karena urusan batur ha. Kumaha ieu teh? Bah Bejo bari nyeuneu teh oge ngarasa kaget dumeh teu katiten ti tadina jol-jol aya anu ngageuweungkeun kana awakna. Kaula mah manusa baraya. Mana wani nyegah oge kana kalakuan Andika anu rek binasa ka papada kaula. Mun setan mah tangtuna oge kaula nyeungseurikeun ngarasa atoh neuleuk nu rek ditandasa teh. Naonana si Ardaim Andika teh ha? Naonana si goblok? Ha? Bah Bejo mun carang ka Pasurangga. Ardaim. Kana sorry sia ngajablok atuh buru-buru ha. Goblok geus ya. Di mana nih ya ha? Make pipiluan kana urusan batur eta maneh ha. Kaula mah teu wawuh jeung nu ngaran Ardaim. Saha kitu manehanana teh ha? Pasurangga malik nanya balik kerung saperti anu keur mikir nginget-nginget. Tuh. Geuning mana ulah umangkeuh kawas wali sia. Tah ieu si Ardaim teh. Si Ardaim teh jelema anu baheula kanu jadi guru. Tuka klanyap campelak ieu ka kaula. Teu gablog kekenyos ieu murid teh, teu gablog rasa rumasa yen manehanana teh jadi murid kaula. Anu mata ku kaula eunang keur diwara eta ngararti Andika ha. Ngajablog buru-buru atuh ieu ha. Bah Bejo meniti bubun calik bari nunjuk kaki Ardaim anu masih keneh nyuuh. Akama kitu baraya. Kaula moal ngantep ngaran-ngaran guru mah kudu diasi ka muridna. Teu beda ti bapa ka anakna bae. Tapi Andika mah teteh larek mateni geuningan. Lain carana ngawarah atuh kitu mah nu mata ku kaula bakal dicegah eta manehanana ha. Bener-bener Andika bedegong. Nah Andika teu baruh ka kaula nu ngaran si Bejo ti Banten ha. Dia pelongo amat sih ha. Dijablok sia digabret ku urang geureuy ha. Tuh. Bideungeuh adik kaula Ki Jagur ti ujung kulon.
di ujung kulon si Jagur tuh. Geus ngadenge eta wacana. Bah Bejo mani pepeuleukkeuk naker jabat ti nepak dada. Sigana teh ciluhna oge muncrat-muncrat we ka hareup kabawa ku kunorostosna omongan anu teu beda ti Sang Rai Jagong wae. Pila kaning oge ngaran dipake kamagungan pisan eta. Kaulah ge ieu si Surangga ti Jampang Kulon sarua. Tuh Ki Jatun teu nang karuka urang bumbulang. Geus ngadenge tacan Ki Jatun na. Pasurangga kalah ka ngahual-hualkeun. Weleh. Ardalepa. Ditanya buat nanya doi lain ngajawab lu sabenerna. Nah naon lu jadi maksud andika teh ieu teh maksud marukan ngahalangan ka batur ha? Kita maksud kaula marek nyegah kana kalakuan andika nu teu wajar. Nu ingkar tina rasa kemanusiaan. Pasurangga ngajawabna tanes. Kang, ulah kalah ditangap Kang, kakak. Samual ke mereka dinya tuman yo. Bah Jagur namalang celeng manehna luncat ka gigireun Bah Bejo ngabedega nyang hareupan Pasurangga. Ki Ardaim anu harita geus eling tina kapaehanana. Manehna ngadenge kanu keur hogha ku kituna manehna ngarti sarta nyaho yen aya jelema sejen anu maksud ngabelaan ka manehanana. Nyah manehna cengkat red ka Pasurangga teu wawuh, tapi barang red ka Ki Jatun sanajan henteu wawuh oge tapi manehna wawuh munding mineng ka panggih ngaliwat ka Cikupa. Jung atuh Ki Ardaim tenang tung rumangieung rek nyamperkeun Ki Jatun. Tapi Bah Bejo ngangkentak rek newak ngan orok kaya Pasurangga teu cicingeun. Manehna rikat ngahadang nu antuk napikeun Bah Bejo mah jadi purkun tuluy kali tunggul lar gagak kali tunggak. Dan tak perah deui hiuk bae ngirimkeun panimpukna ka Pasurangga bongan make wani-wani mapalangan kana karepna. Pasurangga kapaksa ngakiwar nakis Bah Bejo nimpuk deui jodokeun peureupna kana iga burung. Pasurangga ngalegot bari meupeuh pigelang anu antukna mah der bae duanana padungdung geus teu bisa dicegah deui. Bah Jagur atuh sakitu keneh lantaran manehna keukeuh rek aya karepna nu teu hade ka Ki Ardaim sedengkeun Ki Jatun keukeuh deui nyanghalangan. Nu antukna der petelak masing-masing ngagunakeun wawasen katut jajatena masing-masing ngan anu teu pipilueun teh Darwita manehna mangoloyong nyamperkeun Ki Ardaim dituyun di bawah kasisi jalan. Puguh we atuh ayeuna mah Bah Bejo teh manggih tandingan. Jurus-jurus dina ulin padingdang nu sakitu ampuhna teh kalah ka ting belesur teu puguh nobrosan angin. Atuh jurus-jurus Pasurangga tutungkusan ti palabuhan ratu dina ulin karang hawu nya kitu keneh ting kareplos teu bisa nembus kana sasaran. Lantaran Bah Bejo oge lain ngarupakeun lawan atah-atah. Itu ieu sasat geus pada-pada dieusi ku pangabaruh anu lain hampas-hampaseun. Ngan anu katempo bangun ripuh teh Ki Jatun. Tetela dina nyang hareupan wawasena Bah Jagur teh. Ki Jatun sigana berat naker. Geus aya 2-3 kalina manehna kabantingkeun jadi korban gerakan badak Cihea. Ngan mubuhan manehna teh kaasup kanu ngabogaan kakuatan anu lain lumayan hebatna. Ki Jatun masih keneh bisa tahan yang hareupanana malah tempo-tempo mah Bah Jagur oge make ngalaman ti kusuk sagala rupa. Kena kutimpukan Ciwaringin atau tenggelan Suta pangleler ti Pasurangga. Darwita nu harita nyaksian ngerasa seber oge sok sieun guruna teu nemu jeung bobor karahayuan lantaran ngilikan gerakan anak Ki Jatun teh tetela aya di sahnapeunana Bah Jagur. Ras manehna inget kakarna anu tangtu aya keneh di pakenjeng. Manehna teu panjang mikir deui sanggeus bebeja heula ka Ki Ardaim belecet bae Darwita teh lumpat balik deui ka pakenjeng rek bebeja kakarna. Untung nakarna jeung Widarma araya keneh. Lantaran dina nganterkeunana tadi teh ngaliwatan heula pakenjeng geus ngambah jalan anu ngabulungbung ka Cikupa. Atuh teu kungsi lila oge geus kasusul ku Darwita. Teu kungsi ditanya heula dedek-dedek bae Darwita nyaritakeun papanggihanana malah cenah Pasurangga jeung Ki Jatun teh ayeuna keur jojoh patutunggalan.
di bejaan kitu teh karena teu ngalobakeun ditatanya belecet bae manehna lumpat heulaan. Widarma jeung Darwita mah cul bae paneuri ting belecet naluturkeun. Barang breh teh kana tempat galungan tetela pasurangga keur jojoh tacan aya anu kasoran. Ngan Ki Jatun kasampak teh keur ngarempeyek lantaran tak-tak kabunangan katiban ku tenggelan ujungan Mbah Jagur. Barang rek ditimpah deui karna gancang ngeluncat ngahadang. Tuh, leungeun Mbah Jagur awor jeung leungeun karna anu teu merapna ka Mbah Jagur teu kira-kira ngaranjugna. Manehna nepi ka ngecat sababaraha lenggah ka tukang sarta leungeunna karasa sing hireumeun sedeng karna mah teu regrog-regrog sanggeus ngahudangkeun Ki Jatun manehna ngakentak malih ka Mbah Jagur. Ai. Datang deui wae setan kunyuk teh nun andon suka teh ha. Mbah Jagur ngakorawok tadi mah ngarasa reuwas oge lantaran leungeunna teu beda ti nu ditahan ku beusi. Tapi barang red ka karna nu dianggapna budak satepak bau keneh jari ngau manehna jadi timbul nafsuna nu beuki kanggo gudug. Ya, rek dianggap setan, rek dianggap naon bae oge teu jadi halangan kuring mah. Pokona kaula datang pikeun ngabelaan mitra kaula. Tapi lamun andika teu sudi nyanghareupan kaula leuwih hade nyingkah. Kaula moal ganggu ka sing saha anu teu ngalakukeun kajahatan. Tapi lamun andika keukeuh murugul ulah disangka si karna bakal ngejati pakalangan dina ngabela bebeneran. Karna namalang dua leungeun geus manco dina dada ngawangun gerakan Dewa Samadi. Alah, orok beureum bisa ngecap sia kurang ajar ha. Orok beureum sia mah ya ha. Mbah Jagur bari ngahiukeun curus gugur gunung disangkana karena teh keur boga panyakit mengi meureunnan pedah dua dampal leungeunna dirangkepkeun dina dadana. Bugo we hakaneun nu kacida lindeukna lantaran Mbah Jagur teh kurang ati-ati nganggap teuing remeh kanu jadi lawan baluk karna manehna sorangan anu kudu ngaranapan mamalana. Sakilat karna muka dampal leungeunna des pigelang Mbah Jagur digunting srog suku karna nu katuhu maju bari ngabarengan jurus kemar nu teu bisa disingkahan deui ngacedag nembrakan dadana Mbah Jagur kontan Mbah Jagur nangkarak bengkang teu beda ti nu ditubruk ku tenaga sataning gajah. Hep hiya kurang ajar dari sia. Tapi lain oge teureuf ti ujung kulon lamun manehna kudu ngalungsar di pakalangan. Mbah Jagur ngagentak hudang deui sabrut naraja ngagunakeun jurus runtak jagat karena rikat ngalelep nandingan gerakan Mbah Jagur ku gerakan orai kobra sanggeus ngababuk pigelang manehna ngacorelat mentas jalan bari nejehkeun dampal sukuna kana bincurang lawan. Tapi Mbah Jagur cukup ringeus manehna ngagentak narik sukuna ngarobahkeun kuda-kuda bareng jeung crekna karna anu kakencaeun manehanana bari ngaheatkeun leungeunna rek nimpug punuk. Leungeun Mbah Jagur oge ngaheat nakis tapi leungeun kenca karna teu katiten ngablesat di handap ngarocok iga sedeng leungeun kenca Mbah Jagur ngahiuk di luhur rek ngababuk hulu. Nu akhirna itu ieu pada kabunangan Mbah Jagur ngaketruk igana atuh leungeun kenca Mbah Jagur ngagejret kana tak-tak karna untung sirahna kaburu dibalieurkeun mun teu kitu mah hanteu tangtu sirahna anu bakal kabunangan. Widarma, Darwita jeung Ki Ardaim mani peureum teu kuat nempokeunana lantaran ku saangkaan maranehanana mah pinasti badan karna bakal ngarempeyek katiban tenggelan ujungan anu bobotna ratusan kati. Tapi buktina karena tetep bina kuda-kudana sedang Mbah Jagur meh ngacaul kaget lantaran tenggelanana nambang teu beda ti neungeul karet wae. Mbah Jagur teu wudu mani molotot nelek-nelek ka musuhna anu keur tetep teu ngarobah kuda-kudana. Bisi musuhna hirup keneh atawana memang geus ngalupaskeun nyawana bari nangtung tapi teu kira-kira ngaranjugna barang karna nyarita bari nyerengeh. Ai nah kisilah kalah ka molohok hempe keurana rajang deui atuh yah kuring ieu hirup keneh ha. Wah sugan teh geus kojor kurang ajar. Mbah Jagur nyumputkeun ka kagetna tacan tepi kana waktuna baraya. Nyawa kaula mah aya anu ngatur tacan tepi kana ajalna mah moal leupas teu puguh ye baraya. Dah ku aing ayeuna dilepaskeun nama sia ha rasakeun sia ha sok sia hep ya. Mbah Jagur bari nyuruntul ngahiukeun deui tenggelanana nu diincar sirah karna rek dibeulahkeun.
karena ngagentak ngalepkeun sirahna dina gerakan serok nyusu. Bari nakis manehanana ngaborengkal ka kenca. Nu disangka ku Bah Jagur mah tangtu musuhna teh rek ngagunakeun deui gerakan anu saperti tadi. Anu matak manehna ngagentak angsorotkeun suku kencana ka hareup saolah-olah rek nutup gerakan lawan, sedang dua leungeunna geus sadia dihareupeun dadana pikeun ngalakukeun panarajang, tapi tetela karna teu ngarobah deui gerakanana ku kituna kadudukan Bah Jagur teh jadi nyolongan ka karna. Nu teu merapna ka karna mah mangrupa hiji kasempatan anu teu kira-kira hadena ngan sakilatna keur manehna ngirimkeun jurus Cibagenit nu dijojok punduk lawan. Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna manehna ka Karasurti yen katipu atah-atah. Ngagentak Bah Jagur malik nyerong ngatuhu tapi geus leuir teuing. Jurus Cibagenit geus nyayang manten kana punukna nu antukna Bah Jagur nyungkluk ti susut ragragna semu ngenca. Rasakeun Jagur ha? Setan. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat. Korejat manehna hudang deui, red ka musuhna anu keur ngadago ngawangun pasangan si pecat nyawa. Kalau pamolah sabrut bae Bah Jagur narajangku gerakan badak cehya. Jilek karena ngenca cebrot gerakan si pecat nyawa tinemu sasaran. Sirahna Bah Jagur ditungkup ku leungeun kenca, sedengkeun dampal leungeunna karena nu disangigirkeun ngacebrot kana beuheungna nu akibatna Bah Jagur leungit beuti ilang daya. Cula badakna teu bisa digunakeun nyeplos ka tempat kosong. Badan manehanana ngarumpuyuk teu beda ti kapaskeun aku ibun. Ngalungsar di pakalangan bari haregungan. Geus kitu red karna ka Pasurangga, duanana masih keneh jojoh puguh saimbang sagala-galana. Kesit sarua kesit, tenggelan kepengan katitihna teh Pasurangga dina tenggelan kepeng sutra teh tetela teu bisa naningan tenggelan ujungan anu dipiboga ku Bah Bejo. Mun kabeneran Bah Bejo kabeunangan ku kepeng suta atawa ku tenggelan siwaringin sigana teh manehna teregrog-regrog, tapi lamun Pasurangga kabeunangan ku tenggelan ujungan manehna nepi ka nyampoyong kawas anu rek labuh ngan salametna teh lantaran kaburu ku ngajaul ka tukang pikeun ngalametkeun diri. Waktu Pasurangga kabeunangan deui tak-takna ku tenggelan ujungan manehna nepi ka ngarempeyek anu saterusna tapak deku. Leungeun kencana nahan kana taneuh sedeng leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur pikeun akis leungeun Pa Bejo anu harita geus ngahiuk deui rek mindo ngagebug. Karena nu ngarasa paur ku kasalamatanna Pasurangga, ngagendak manehna luncat ka hareupeun Bah Bejo, hiuk deduk. Leungeun Bah Bejo awor jeung leungeun karna, hiuk cedak jurus Cibagendit. Neumbrakana dadana Bah Bejo, nu ngajadikeun Bah Bejo ngacereg jag ngunur anu pohara. Cobi kapengker Pasurangga, karena ngagero lirih panon mah tetep manco ka hareup. Ayo ngabongohan sia kunyuk laun. Saha sia ten babi dari sia bagus ya. Bah Bejo morongos ka karna kapaksa baraya. Hampura we ieu mah ieu. Saha sia teh ha? Saha sia ha? Teu dionang teu naon sia ngadon jabung teu malapung. Kawas nu geus teu betah bae sia di dunya teh ha? Ha? Kaula mitra na lawan Andika. Baraya perkara di dunya mah betah teu betah. Ha? Beda kaning geng Umara. Kaula ieu mitrana lawan Andika ha? Pinter sia kunyuk aja blog teh. Kawas ustad wae sia mah ieu. Loba ngomong sia ha? Tampanan dulu. Ari bener mah sia hayang geuramaan to ka akhirat. Bah Bejo bari ngahiupkeun peureupna curus gugur gunung anu geus kakoncara ampuhna. Rek balik mah teu kudu perantaraan peureub Andika baraya. Ha? Hep ya. Karena bari cingkrak sebrut ngirimkeun jurus nugar lemah dina ulin Cibagendit. Bah Bejo jadi boga rasa asa dicoogado sakirat manehna ngajilek heat dampal sukuna najong kana pigelang. Karena rikat narik deui leungeunna ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang jadi sajajar jeung suku kenca.
solok deui suku katuhuna dikahareupeun ngabarengan leungeun katuhuna ngasupkeun jurus jongjolong notog tapi Mbah Bejo ngagentak ngageser nyerong bari satekah polah rek newak pigelang dengan lawan tapi kumanehna teu katiten leungeun kencakarna ngahiuk ngepret beungeut Mbah Bejo ku gerakan gurame ngabinti nu ngajadikeun Mbah Bejo ngagero sarta ngadadak dedeleuan anak kunang-kunang lantaran panonna ngadadak cimataan sabot kitu hiuk jebrot jurus jongjolong notog ngahanca carehamna Mbah Bejo. Sanajan harita Mbah Bejo usaha satekah polah ngejat mundur pikeun nyalametkeun dirina supaya terus-terusan jadi sasaran. Tapi gerakan karna leuwih cepet, manehna rikat luncat bari nyamberkeun sukuna kana bincurang Mbah Bejo. Puguh we memang tanaga Mbah Bejo keur dipuseurkeun pikeun ngejat ka tukang barang bek bincurangna beunang disabet Mbah Bejo teh beda ditangkal kai anu dituar ti handapna. Kalau pamolah deui kedebut bae Mbah Bejo ragragna meuni diuk pisan mata kagetna teh ari prot bae hanapeun bujur Mbah Bejo aya anu disada nu ngajadikeun Mbah Bejo terus ngayek-yek diuk teu wani cengkat dalah karena oge nepi ka ngejat lantaran ngarasa reuwas mulai dikieuna. Walau aduh biung tolong ge ade tolong tolong Mbah Bejo kekeleuweuhan bari meta tulung ka Mbah Jagur anu harita kakara ngajadi jeung hudang karena kaget satareuwas barang bideungeuh polah Mbah Bejo anu keur puperingisan tapi manehna jongjon diuk mani rapet kana taneuh karena jadi curiga bisi bujur Mbah Bejo kapanggang ku cucuk krunga gancang ku karna disampeurkeun tapi barang geus deukeut karena ngadadak ngejat deui bari mengek irungna lantaran jadi beda aameuan mani meledi ngababuk liang irungna. Ari Mbah Jagur barang mireungeuh Mbah Bejo bangun anu geus payah pisar ngagentak manehna muru ari srog nya kitu keneh manehna oge ngarego bari mengek irungna. Aduh biung gade boong aing dulu ngalah ngunaon nganeh met mau naon Mbah Jagur bari tetep mencet irungna dulu coba nulungan Ki Adi dia ulah molongo bae aduh Ki Adi Mbah Bejo humarurung bari gupuy gapai rek neangan pamuntangan atuh Mbah Jagur teh eungap-eungap oge kapaksa nyamperkeun leuwih deukeut kerebek Mbah Bejo muntang ka Mbah Jagur anajung teh nangtung paingan bae da bujurna mani jemlong Mbah Jagur meni melengek lantaran kumanehna kabireungeuh aya anu nyurucud ti jeroan calanana Mbah Bejo ngalih kana memuncanganana rupana teu beda ti bumbu suuk kentel teh ya kalawan teu mirios aya kasakur anu aya di dinya gegag Mbah Bejo bari satengah dipapah ku Mbah Jagur ari ini tidinya mengkol karubala ngadon kukurubutan di kebon ente harita teh cag urang tuna heula kaayaan Mbah Jagur jeung Mbah Bejo anu geus tarung jeung karna ayeuna urang malikan di tempat sejen sanajan bener jaja geus kungsi diragragkeun ku karna tapi ari hatena mah masih keneh ngarasa penasaran ari teh oge sanggupeun keneh ngalawan lamun segarna teu kaburu ngabelecet mah mangpret kadua tuan Behram lantaran kagaruahkeun ku urang lemur anu ngaburudul bari sebedog-sebedogna ku kituna jaja beuki getol ngulincerna nyaeta lemburna Mbah Jagur teu sirikna unggal poe di langlangan kahiji memang keur ngintip-ngintip Mbah Jagur sugan geus datang kaduana sugan bae bisa tepung deui jeung karna di dinya lantaran angkeuhanana pasti manehna teh bakal ngulampreng deui manehna yakin tangtu aya hubunganana jeung Ipah moal teu ngahaja nyieun gara-gara atuh karna teh sasat
mang maleskeun ka Ipah. Tapi teu burung Jaja kapolosan. Keur waktu manehna teu init-initlan lantaran aya halangan karena ngurunyung datang deui ka pajamian. Atuh dina waktu Jaja ngurincer deui ka pademukanana Mbah Jagur teh ukur manggih bejana malah cenah dina initna teh Ipah dibawa sakalian ku Karna harita teh. Manggih beja-beja kitu teh geus teg bae dina hate Jaja yen Karna ayeuna ngomplot jeung Surya. Tapi teu lila manggih deui beja cenah pangna Ipah milu ka Karna teh lantaran hariwang ku Surya. Dumeh ti heula Ipah kungsi rek digadabah kahormatanna ku Surya. Manggih deui beja Surya ayeuna geus teu diaku anak ku Mbah Jagur. Geus diusir malah mah teu meunang cicing di imahna. Nyapikeun Jaja mah ieu beja-beja teh teu budu matak uleng kana pipikiranana. Kulantaran Mbah Jagur terus ngampleng teu embol-embol Jaja aya maksud rek nyelang heula ka Garut pikeun bebeja ka Gumilar supaya ulah deudeupeun sarta arep-arepeun ngan orok kaya waktu bebeja ka indung bapana sama sakali teu ngidinan. Atuh Nyi Edah bebeureuh maneuh Jaja bebene pamepes hate Jaja kitu keneh teu ngijinan. Kakarapok oge Jaja nerangkeun maksudna Nyi Edah mah jol-jol alum bae nguyung nemongkeun bubuden anu sungkan ditinggalkeun. Saorana atuh da. Kabebene teh atuh anu non teh anu keur meujeuna kabeungkeut ku rasa kadeudeuh. Jaja kapaksa ngabatalkeun pamaksudanana, tapi ari ngulincer mah terus bae teu boleh ngadedengekeun. Tapi ari ngulincer mah terus bari teu boleh ngadedengekeun sugan manggih keterangan di mana ayana Mbah Jagur ayeuna. Nu pikeun kolot-kolotna mah teu budu matak nimbulkeun kahariwang oge. Lantaran Jaja teh ditempo-tempo mani kacida pisan totobohanana. Padahal kitu gawe teh ngan sakadar pikeun kapentingan batur bungkul. Atuh kana barang gawe di imah ayeuna mah geus cul pisan Jaja teh. Ka sawah geus tara daek ngurus, geus cul neang cai-cai acan ceuk paribasa teh mah. Ka kebon nya kitu keneh sedengkeun sawah jeung kebon teh istuning uruseun manehanana. Kebon geus ngajejemrung bala tara ieuh daek ngorehkeun katungkulkeun teuing ku pagaweanana nu tara aya di imah ngulincer sapopoena. Ku kituna Panurya nyaeta Bapak Jaja jeung Pasamsi bapana Nyi Edah. Dek bae baradami nyaeta pikeun ngajodokeun Jaja ka Nyi Edah kalawan sagancang-gancangna. Lantaran lamun geus kabeungkeut ku pamajikan mah sok asa piraku Jaja teh moal kitu-kitu teuing totobohanana moal cul dog-dog tinggal igel atawa moal cul naon da puguh geus boga kewajiban atuh. Sedengkeun ari ayeuna mah kapan kalakuanana teu beda ti nu murag bulu bitis Jaja teh mun sakalian ditanya ngajawabna teh cenah rek nohonan amanatna nu jadi guru pikeun neangan Mbah Jagur lantaran rek maluruh anakna Gumilar anu baheula diculik ku Mbah Jagur teh. Saperti dina peuting ieu tiba da magrib keneh Pasamsi jeung pamajikanna keur uplek ngadarongeng di imahna Panurya. Nu diobrolkeunana teh teu jauh tina ngabadamikeun Jaja jeung Nyi Edah. Atuh Jaja jeung Nyi Edah ngadorongengna misah biasa manehna mah sok mipir di kebon pipireun imah ngampar samak hanapeun tangkal jamu batu nu tingrang kadak bersih lalening puguh sapopoena sok diparake ulin ku barudak. Aya ku sae nya Kang bulan teh Kang. Kumaha Edah? Semuhun eta bulan meuni sae nya Kang nya. Nyi Edah bari tetanggahan nyeeng bulan anu keur moncorong masih keneh hana bubuhan karek mecenghul
belenong buleud burahay. Semuhun sami sareng Edah. Sami naonana tukang. Sami sagala-galana kitu maksad teh. Beda ku deui atuh Kang. Sok disarengkeun sareng bulan abi teh. Sumuhun. Geura apan. Raraheun nung sacekas bulan purnama. Mana nung sabengras cahaya dumeling. Upami bulannya angan samadhab papat, eulis mahnya angan hate engkang nu poek mongkleng. Lares kitu, dah jaja ngareret terus ngarawel gado dibalikeun diteuteub deudeuh. Teu sami raraosan maka Nya Edah ngalias ngarenyung lucu ngarasa sugema ku pok-pokanana panutan teu beda ti panyeborat cikahuripan. Teu sami naonana cobi sebatkeun ka akang dah. Jaja ngarawel deui gado tapi pageuh teu beunang dionget-onget beuheung Nya Edah ngalinga kagigir. Corelat Jaja pindah tempat kagigireun Edah belah ti kenca. Ari breh teh Edah ukur ngarinat nemongkeun burilakna panon, bibir ngawet bari semu-semu ngaranyu imut ebreh bubuden anu matak giung kahibaran ku cahaya bulan anu ngemprai caang. Cingpok nung saurkeun teu sami naonana. Jaja anu gaya ngomongna lamat laun marah sari-sari kawas ngomong Arjuna. Nanya dari naker pek diuk gigireunana leungeun ngurutan dada ngarasa sesek pangaruh renghapna napas anu ngahegak. Panon manco kana beungeut nu geulis anu masih keneh tungkul bibir panon Nya Edah ngalingkup ukur tembong bulu-buluna anu panjang carentik. Teu sami atuh Kang. Ulan mah tebih moal ka hontal. Kapan Edah mah caket atuh. Nya Edah ngarinat Nya Edah ngarindat nengorkeun dilakna. Aduh, nu Kang Jaja. Nu Jaja ngarangkul teu tahan. Kang mah isin-isina tuh Kang geuningan. Isin-isinin akang mah. Nya Edah ngagurinyal ngejat diukna jadi nyangeyeng kabelah katuhu. Isin kusaha nun? Isin kusaha? Jaja haros-hos napasna beuki ngahegak. Ku bulan itu kira ningalikeun ka urang Kang. Nung mah maknya isin ku bulan atuh. Terus Kang meuni moncorong kieu ningalikeun ka urang geuning Kang. Kang Jaja. Jaja bari narik leungeun Nya Edah. Nya Edah kawas anu heueuh merod tapi awakna merean saeutik-saeutik. Ngan beungeutna tetep malengos ka katuhu kawas anu baha. Nyumputkeun imutna anu ngarenyu panonna gular-giler ngintip polah panutanana. Nung Edah. Sora Jaja teu beda ti budak anu keur ngarenghik dumeh teu dibere jajan ku indungna. Bari naon atuh akang mah. Nya Edah masih keneh nyumputkeun beungeutna. Edah mah teu ngartos geuning ka akang teh. Nya Edah malik puguh nu pinampaeun geus manco. Manehna ukur ngopepang pikeun neangan pamuntangan nu aya ngan badan Jaja anak kerwek teh mani pageuh ti pereket kawas anu sieunneun labuh harita teh. Dipirik ku mangrupa sajak atawa puisi anu kieu sigana teh puisina teh. Bulan belenong melong naroong netep pageuh nu nganteur ka deudeuh teu era-eraeun.
jeung kudu nempokeun teu isin-isinen kudu anu nyerangkeun rasana ukur duaan buni tinu nyaraksian teu eling kana sumanding nu ngariksa beurang jeung peuting kitu biasana keur bungah leungit rumasa tapi di mana murag Cimata ya Allah anu kawasa bulan tetep mencrong angin tetep ngahiliwir lirih tingkeresekna daun jamu anu kaoyagkeun mangrupa nada irama anu mepene hate namah-namah jerona napas nu ting rarenghap haneut da puguh deukeut mun teu kagareuwahkeun ku Ombi anu nyusulan nya moal teu kajongjonan jiga nama antara Nyi Edah jeung Jaja teh atuh jurung kunung Jaja nangtung ngeumbing Nyi Edah tingket teh bangun seunggah laleumpangna teu sirik paseret-seret nepi ka lawang dapur ting bulu bus nyampeurkeun kolot-kolotna anu keur ngarariung keneh di tengah imah mun Jaja sila meneko Nyi Edah mah emok mano gereneng panuria nerangkeun hasilna babadamian yen bulan hareup cenah Jaja dirangkepkeunana ka Nyi Edah moal direnceng-renceng cenah supaya salamet we ulah pinanggih jeung halangan harungan naon-naon atuh boh Jaja boh Nyi Edah ngadengeng katerangan panuria kitu teh taya reaksi naon-naon iwal ti sakirat silih reret bari tinggal renyu nahan imut bogoh eta nu diarep-arep oge henteu tog moal soteh ngurihit kanu jadi kolotna Jaja teh rumasa tacan boga pacabakan anu ngabaku bener aya sawah aya kebon pikeun hirup di kampung mah moal nepi ka teu cukup tapi da masih keneh dipiboga kudu jadi kolotna nya lumayan atuh pakaya panuria teh lain saeutik-saeutik nu kangaranan balik ti Deli kitu atuh dina ulangna deui kalembur teh jaba mawa duit nu lain pangaji saeutik-saeutik mawa dinar emasna oge mani aya kana 5na mangkani ngringitan kumanehna ditungtut dijualan nya hasilna dibeuli-beulikeun sawah jeung kebon nya di lemurna mah panuria teh minangka pangmencrangna bentangna teh pangabogana taya anu nandingan di lelewek lembur manehanana mah kitu kaayaan panuria teh sakali mangsa Jaja kakara kaluar pisan ti lemurna nu maksudna tayalian rek kalembur padumukanana Abah Jagur sanggeus nepi ka jalan jajahan alusna teh ngaraneg heula red kebelah kenca temong dilebak aya nu keur ting arungkug duaan laleumpang maju kalebah manehanana nidi kana dangdananana bet matak nungtun kapanasaran diariket bari sarungna dibeubeureukeun nu saurang mah calanana hideung kampretna bodas tapi ari nu saurang deui mah bodas-bodas lep eta dua jelema teh teu tembong kahalangan kutanyakan anu rek di sorangna Jaja atuh anggur gek diuk luhur batu sisi jalan ngarasa panasaran hayang nyaho saha-sahana dumeh nilik dangdananana kawas-kawas urang jauh nah atuh anak pecenghul teh tembong sabeule geunyeurna teu kadeukeutan Jaja mani ngaranjug kaget dumeh nu ngarongheap teh tetela jalma anu wawuh geuningan nu tayalian ti Gumilar jeung Pamajid atuh mani teu sirikna ngarontok Jaja bakating ku bungah-bungahna nya kitu deui Gumilar katut Pamajid dina silih bagiakeunana teh mani jeung ramisak Cimata sagala rupa bring tiruanana arasup ka lemur Pamajid jeung Gumilar disimpangkeun ka imahna nyapikeun Gumilar mah lain deui bungahna eukeur mah bisa reureuh katurug-turug tang tu bisa samemena neneangan laratan lantaran aya anu bakal pinganteureun manehna masih keneh apal yen ti lembur Jaja ka Bah Jagur teh teu sakumaha jauhna ukur kahalangan ku salembur barang prung ngadongeng oge Jaja geus wak cabalaka
yen Mbah Jagur teh waktu-waktu ieu keur subung di lemurna imahna dikunci nu aya teh ngan pajamian cenah muridna dumeh tanpa daksa dalamun seug teu kitu mah piraku teu gentel keak dibawa ka ditu ka dieu terus ngamprud meureun ja lantaran teu teh kungsi ngajorag ka ditu ka mamang malah datangna teh duaan jeung Mbah Bejo ngan terus malabur deui jadi ku mamang teh teu kaburu ditanyakeun eta teh gumilar bari ngareret ka pamadid kutan paingan di dieu teu aya atuh mung eta Mbah mun maksud teh eta Mbah Bejo teh sahanya asa kaget sim kuring mah eta teh dulur sapaguruan Mbah Jagur satali 3 uang atuh Mbah Jagur jeung Mbah Bejo mah tak kitu tah nya ja dimaksudku gumilar teh eta Mbah Bejo teh dulur sapaguruan Mbah Jagur kitu tah eta teh Panuria nemrong seolah-olah ngajawab pananya anakna harita teh